Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajenkeun kajian kitab Ta'lim Ta'lim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darwini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innal muallima wat tabiba kilahuma layan sohani siran dimanya. Innal muallima sanyana jalmi anu ngawurukan wa tabiba sareng dokter kilahuma eta ari muallim jeung dokter teh layan sohani moal bisa nganasehatan, moal bisa nulungan ieu muallim sareng dokter. Iza huma dina nalika muallim sareng ieu tabib teh lam yukrama teu dimulyakeun. Pasbir maka kudu sabar anjeun tidak ikap kanu panyakit anjeun inja pauta lamun ngewa badagong anjeun tabibah ka dokter atau katabibna itu penyakit. Wakna jeung kudu wayahna kedah narima anjeun bijahlika kana kabodohan anjeun in jafauta lamun bedegong lamun migawe anjeun bedegong mikangewa mualiman ka jalman mualim. Maksudna dokter moal bisa ngobaran pasien, moal bisa ngebantu pasien cager. Lamun eta si pasien teu taat teu hormat kana jadi dokter, teu patuh kana jadi dokter. Kitu ge sami pikeun para santri, para thalibul ilmi. Moal bisa tu cenah nulungan guruna lamun eta murid teh teu patuh teu taat teu takdim kana janten guruna. Jadi tina sairan ieu nganasehatan. Lamun anjeun hayang cager ku dokter maka anjeun kudu nurut ka dokter, kudu takdim ka dokter. Lamun anjeun hayang loba ilmu ka thalibul ilmi maka anjeun kudu taat kana jadi guru. Wa ukiat parantos dihikayatkeun naon annal khalifata sayaqtasna khalifah Harun ar-Rasyid, tegasna mah khalifah Harun ar-Rasyid. Bahasa eta khalifah teh ngajurungkeun ibnahu ka putrana ilal asma'i supaya eta putrana teh nyumpingan Imam al-Asma'i liu'allimahu supaya ieu putrana teh supaya ieu imam teh Imam Asma'i teh ngajarkeun ka putrana khalifah al ilma kanu ilmu wal adaba jeung ngajarkeun ieu imam kana adab ka putrana. Farahu yauman suatu ketika ningali cenah katinggal ku khalifah ningali ka imam yauman dina hiji poe ya tawadhu nuju gawe wudu ya Imam Asma'i wa yagsilu sareng ngumbah ya Imam Asma'i rijlahu ku sampeanana. Wabnul khalifati sarang ari putrana khalifah eta yasubu dambalna teh kun ngocorkeun cai ieu si putra khalifah teh alma akana cai ala rijlihi kana sampeana ieu Imam Asma'i gawena teh ngucurkeun cai we. Fa ataba tu maka nyela nyeuselan protes saha al khalifah Harun ar-Rasyid al-Asma'i ka Imam Asma'i pidzalika dina eta kajadian. Jadi putra teh ngocorkeun cai teras Imam Asma'i ngawasuh wudu kitu nya ngawasuh panak sampeana. Bi qaulihi ku ucapanna ieu imam ieu khalifah innama bu'istuhu saur khalifah sanyana ngutus kaula ka anak kaula ilaika ka anjeun teh litu alimuhu supaya ngajarkeun anjeun kana ilmu ka anak kaula. Watu wadibahu sareng ngajarkeun anjeun hai Imam Asma'i
ngajarkeun adab ke anak kaula, bere ilmu bere adab cenah, bere akhlak ajarkeun adab. Palimadana hakunaon cenah lam tak muruhu anjeun teu marentahkeun ka anak kaula biaya subba kana senah ngocorkeun anak kaula alma akana cai bi ihdaya dehi ku salah sahiji leungeunna. Waya gesila jeung ngumbah anak kaula bi uhra ku leungeun nu sajen rijlaka kana sampean anjeun. Jadi cenah atos we keun we salira mah tinggal ngusapkan we cicing-cicing we keun anak kaula nu ngacorkeun cai, nu hiji nyekel cai nu hiji ngawasuh. Keun antep cenah anak kaula teh diajar. Wa min ta'dimil ilmi sareng eta tetep tina satengahna ngagungkeun ilmu teh ta'dimul kitab ari kedah urang teh ngagungkeun kana kitab. Udah mau ngamumule lah kanu kitab teh nya. Kapungkur mageng kitab teh disimpan dina di bun-bunuan urang. Ditangkep tina dada urang ku sepuh urang diajarkeun supaya hormat kana kitab. Bayam bagi maka peryogi li talebil ilmi ka jalma nu neangan ilmu. Aki santri teh naon ala yahuda ulah nyekel ya talibul ilmi alkitab kana kitab ila bitaharati angin kalawan suci. Kudu nyekel kitab teh sanes Al-Qur'an maksudna kitab-kitab agama syariat kedah dirina teh dina kayaan suci. Wa hukiya sareng ngahikayatkeun an Syaihul Imam Syamsul A'immah Al-Khawani. Tika tampi di Sahih Imam Syamsul A'immah, imam nu janten mataharina imam Al-Khawani jenengna Al-Khawani. Annahu qala annahu sa'nyana ieu Imam Al-Khawani qala nyarios innamanil tu pastina meunang kaula hadal ilmi kana ieu ilmu bitaqdimi kumargi ngagungkeun kaula. Fa ini maka sanyana kaula ma henteu pati-pati kaula akhadtu nyokot kaula al-kazidah ay al-kagida kana kertas kana kitab maksudna illa bitaharati angin dina kayan suci. Kaula teh meunang ilmu teh kusabab kaula teh takdim kana kitab. Jadi nalika nulis nalika nyanak kitab nulisna kertas kaula mah teu boleh dina kayaan gadu abdas. Wa ana sayo imam Syamsul A'immah Asyarkhani wa ana sareng sanyanyana Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Asyarkhasiya. Cenah aya cerita deui di Syekh Asyarkhasiya kana eta aya Syekh mabtunan nyeri patuangan cenah si Syekh teh. Wa kana sareng aya Syekh teh yukarriru eta bulak-balik Syekh pilailatin dina hiji wengi fatawaddoa maka wudu eta Syekh pitil kalailati dina eta wengi sab'a asyarata kana 17 marotan balikan. Naon margina li annahu sanyanyana Syekh kana aya ieu Syekh teh la yukarriru eta henteu ngabulak-balik ieu Syekh kanu kitab illa bitaharati angin dina kayaan suci. Di maca kitab bulak-balik dan nyeri patuangan. Tiap ka WC abdas teh maca di kitab, keur maca kitab ka WC deui dan nyeri patuangan nepi ka 17 kali wudu. Ieu Syekh asar aya saena Syekh Asyarkhasiya mah mun ngaos kitab teh hoyong dina kayaan suci. Hebatnya takdimna para ulama kanu kitab. Beda jeung urang ayeuna kana kitab teh disepelekeun. Hada li annal ilma hada ari keterangan teh li annal ilma karena sanyana ilmu hada ari keterangan
keterangan nyatakan bahwa nyokot kitab dina kain teh li anal ilma. Naon sababna urang mawa kitab nyekel kitab maca kitab teh kudu dina kayaan wudu li annal ilma karena sanyana ilmu teh nurun cahaya wal wudu'a sareng sanyana wudu oge nurun cahaya fayajdadu maka bakal jadi sabab tambah naon nurul ilmi tambahna cahaya ilmu bihi ku wudu. Jadi mun urang wudu ilmu cahaya wudu cahaya makin terang lah, makin mudah orang memperdalam. Wa minat ta'dimil wajibi sarang tina wa minat ta'dimil wajibi anna la yamuddar rijla sarang tina satengahna ngagungkeun kana ilmu al wajibi anu wajib alla yamuddar rijla tina sapalina ngagungkeun ilmu teh ulah sok ngalonjorkeun sampean ilal kitabi kana kitab waya doa sarang nunda anjeun al kutuba kana pirang-pirang al kutuba tafsiri kana pirang-pirang kitab tafsir teh fauqa aya di sahureun sairul kutubi sadayana kitab. Jadi kitab tafsir teh disimpen paling luhurna tak diban karena arah-arah urang teh ngamulyakeun. Walaya doa sarang ulah neundeun anjeun alal kitabi kana luhureun kitab sayan hiji perkara akhara anu sejen ulah nunda anu sejen lagu nunda naon topi luhureun kitab nunda sangu eta teh kenging wakana sareng bukti sa ustaduna ustad urang sadayana Burhanuddin Syekh Imam Burhanuddin yaki ngahikayatkeun Syekh Burhanuddin an syaihi minal masyayikh di guruna di pirang-pirang guruna anna faqihan sanyana jalma anu ngaraksa jalma anu ngarti kana fikih kana eta aya faqih wado eta nyimpen faqih al mihbaroh kana wadah mangsi alal kitabi kana luhureun kitab faqala makanya resi sehlahu ka eta faqih bil farisiyah kalawan bahasa Parisia Buriani cilaka anjeun sabab kalukan anjeun nunda mihbaroh nunda peragi mangsi wadah mangsi luhureun kitab teu kengeng lah maksudna. Wakana sareng kabuktosan sa ustaduna ustad urang sadayana al qadi anu jadi qadi al ajal anu agung Fahrul Islam tegas nama Imam Fahrul Islam al ma'ruf anu dijenengan bi qadi khana ku qadihona gelarna qadihona daerah hona ya kulo nyarios anjeunna ilam yurid lamun henteu karep bidzalika ku ngajulurkeun sampean atawa nundahna mangsi istighfar kana ngenteng-ngenteng pala bahasanya teu naon itu tujuanna teu ngenteng-ngenteng mah teu naon cenah dirinya bidzalika takut anu diluhurun kitab teh mangsi teu naon itu niat istighfar mah wal aula tapi saena mah langkung utamina mah ayah tariza kedah ngarasa tolib kedah ngajaga tolib anhu tina kalakuan sapertos kitu wa min ta'dimi jeung tina sapalihna ngagungkeun ayu jawidal kitaba kedah nyaikeun tulisan dina kitab itu tulisan nanti kedah saya mengalogat wala yukormitu sarang ulah leutik teuing lah curat-coretna kitab teh isi teu kaharti maksudna wayatrukal hasyata sarang talib teh kudu ninggalkeun kana sesana kitab allati anu yukormatu anu ngaleutikeun tulisan pihak dina eta kitab illa angin inda darurah dina nalika darurah jadi nyerat teh kedah jelas kedah sae udah curat-coret nu akhirna engke urang ngabingungkeun ka urang ngabingungkeun waro'a sareng parantos ningali sa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah katiban ka hiji juru tulis
yukormitu anu ngaleutikeun eta katib fil kitab tina kitab faqala maka cumarios ieu Syekh Abu Hanifah la tukormitu maka ulah ngaleutikeun anjeun khattaka kana tulis anjeun li annaka karena sanyanyana anjeun in ista lamun hirup anjeun tandam maka bakal nalangsa kaduhung wa in mutta maka lamun anjeun maut tustam teh bakal dicela anjeun yakni ngamaksad ieu Abu Hanifah teh ida sihta di mana anjeun geus kolot wa dhaufa atawa tos lemah anjeun atau tos lemah naon basoruka paningali anjeun nadim tak bakal nalangsa anjeun ala zalika kusab ala zalikal fi'li kana eta padambelan. Jadi usahakeun jelas lamun asal nulis laleutik bisi urang teh soca geus kerang awas nya tos sepuh tos ngantunkeun bisi nimbulkeun fitnah ka batur kusabab salah ngalogat teh salah ngartian lah. Usahakeun we sing jelas sing bisa kabaca ku batur ku diri gitu. Wa hukian sahil imami Muhammad Majduddin As-Sarhaqi rahimahullahu annahu qala wallahu alam bi muradi. Aduh punten kasadayana badana rada capek. Mudah-mudahan manfaatnya. Mudah-mudahan manfaat. Bidoana we mugia sim kuring sing dipaparin kakiatan dina berbagi ilmu. Sakali dihapunten sanes sim kuring langkung sae ieu mah pengen memberikan kontribusi terbaik untuk agama. Walaupun kemampuan sim kuring sakieu buktosna. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.